A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki iku pasal arkanu sholatil janazati utawi pira-pira rukun sholat janazah iku sab'atun fitu. Al awalu utawi kang kaping awal iku an-niyatu niyat. Asani utawi kang kaping do iku arba'u takbiratin papat pira-pira takbiran. Asalisu utawi kang kaping telu iku al-qiyam ngadeg alal qadiri ngatasé kang kawasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ari dina ieu pasal bade ngajelaskeun pirang-pirang rukun salat janazah. Saur di dieu arkanu sholatil janazati ari pirang-pirang rukun nyolatan janazah. Sab'atun eta ayat 7. Anu 7 teh al awalu nu kahijina niat an-niyatu. Niat nyolatan mayit. Ucapanana usallil fardhu ala hadal mayyiti arba'at takbiratin imaman lillahi ta'ala makmuman lillahi ta'ala. Kaula nyolatan fardu ka ieu mayit janten imam karena Allah ta'ala atawa janten makmum karena Allah ta'ala. Allahu akbar. Sareng dina maca takbirna ieu sunat si panangan diangkat sakumaha nu diriwayatkeun ti Ibnu Umar. Nu kaduana asani arba'u takbiratin. Nu kaduana rukunna nyolatan janazah teh maca takbir nyaeta ucapan Allahu akbar. Bari 4 kali takbiran nyaeta takbiratul ihram. Tah ieu teh ittiba kana sunnah Nabi. Salajengna nu katiluna dina rukun salat janazah teh asalisu al-qiyamu alal qadiri nangtung ngalaksanakeun salatna ka jalma anu kawasa pikeun nangtung. Janten kedah nangtung pikeun anu kawasa seperti dina salat fardu anu sejena. Salajengna arabi'u ari utawi kang kaping 4 iku qiraatul Fatihati maca Fatihah. Al khamisu utawi kang kaping 5 iku as-sholatu maca sholawat ala nabi ingatase kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyati ing dalam sause takbir kang kaping 2. Asadisu utawi kang kaping 6 iku addu'a ngadoa lil mayyiti kedue si mayit ba'da salisati ing dalam sause takbir kang kaping 3. Asabi'u utawi kang kaping 7 iku assalamu maca salam. Salajengna rukun salat janazah arabi'u nu nomer kaopatna qiraatul Fatihati maca Fatihah. Nyaeta maca Fatihah nate saatos takbir kahiji.
Allahu Akbar teras maca Fatihah. Tah ieu nurutkeun karena umumna dauhan Kangjeng Nabi saurna la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Hanteu sah salat pikeun jalma anu hanteu maca Fatihah kitab. Jadi riwayat Imam Al-Bukhari sareng Imam Muslim. Ari maca Fatihah ieu saatos takbir kahiji eta karena ittiba kana sunnah Nabi sakumaha anu diriwayatkeun ku Imam Al-Baihaqi. Hanteu sunat maca doa iftitah nya. Janten dina salat janazah mah hanteu disunatkeun maca doa iftitah jeung hanteu sunat maca surah sabada maca Fatihahna. Ngan sunat maca ta'awud sareng sunat maca amin gitu. Salajengna nomor kalimana tina rukun salat janazah teh maca sholawat ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-khamisu kalimana as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyati. Maca sholawat ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam saatos takbir kadua. Tah ieu teh diriwayatkeun ti Abi Umamah sanyana sababaraha urang sahabat Nabi ngabejakeun ngawartakeun ka anjeunana yen maca sholawat ka Kangjeng Nabi dina salat janazah eta tina bagian sunnah Nabi. Riwayat Imam Hakim sarta di hukuman hadis sahih. Oge maca sholawat Nabi dina takbir kadua ieu aya padamelan ulama salaf sareng ulama khalaf sunnat maca sholawat ka alun Nabi nyaeta ka keluarga Kangjeng Nabi. Paling saalitna maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ari akmalna atawa utama nama abdolna maca sholawat Ibrahimiyah anu sok dibaca dina tasyahud akhir dugi ka kalimat fil alamina innaka hamidum majid. Teras maca Allahu Akbar. Kagenepna rukun salat janazah teh nyaeta ngaduakeun ka mayit kalawan khusus saatos maca takbir katilu. Janten takbir katilu maca doa pikeun mayit kitunya. Dauhan Kangjeng Nabi idza shallaitum alal mayyiti fa akhlisu lahu du'a. Di mana maraneh nyolatkeun mayit mangka maraneh kudu ngaikhlaskeun doa ka mayit. Riwayat Imam Abu Daud sareng Imam Ibnu Hibban. Ari pangsa alitna ngadoakeun ka mayit nyaeta ucapan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Utamana doa anu diaos ku Kangjeng Nabi waktos anjeunna nyonatkeun janazah nyaeta ucapan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa agsilhu bil ma'i wasalji wal baradi wa naqqihi minal khotoya kama naqqaita saubal abyadha minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa lan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Sapertos kitu nya. Lamun mayitna budak saatos maca doa
Ya, atas maca doa anu pendek tadi, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, sunat ditamahan doa Allahumma ij'alhu paroton li abawaih wa salapan wa dukhran wa idatan wa tibaran wa syafi'an wa sakil bihi mawazinahuma wa aprigis sabra ala qulubihima wala taftinhuma ba'dahu wala tahrimhuma ajrahu malah wala tahrimna ajrahu. Saur sapaling ulama cukup ku eta doanya. Salajengna katujuh rukun salat janazah teh nyaeta maca salam, nu terakhir maca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengna salat gaibnya aya salat gaib meunang nyolatkeun ka mayit anu gaib di tempat sejen anu jauh ngan dina niatna kudu disebut ngaranna. Contona salat gaib usallil fardhu alal mayyitil gaib nya sebutkeun ngaranna, misalkeun ngaranna teh Zaid gitu maka disebutkeun ngaranna Zaid. Teras arba'a takbiratin imaman lillahi ta'ala atau ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Bari nunggu beres nyieun kuburan aya hadena hadiah heula ka mayit kalawan maca Al-Qur'an atau maca tahlil. Saat tos tarapti ngadamel kuburan, mayit digotong dina pasaran anu ngagotongna utama namah lalaki. Dina ngagotongna meunang ku opatan, duaan ti hareup, duaan ti tukang atawa ku tiluan nya ti hareup saurang ti tukang duaan. Anu ngiringkeunana meunang leumpangna di hareupeun pasaran atawa di tukangeunana. Ngan anu afdol nurutkeun madhab Syafi'i eta leumpangna di hareupeunana sapertos kitu. Janten rukunna salat janazah teh aya 7. Eta penjelasan singkat anu aya dina kitab Matan Sapina. Supados hayong langkung luas kedah maos kitab syarahna gitu. Mudah-mudahan aya manfaatna. Sakumaha disebatkeun dina nadom Sundana aya 7 nyolatkeun mayit rukuna niat 4 kali takbir kaduana ngadegkanu kawasanu katiluna maca Fatihah etanu kaopatna bada takbir kadua maca sholawat takbir katilu ngadoakeun ka mayit aweh salam rukun anu katujuhna bada takbiratul ihram kaopatna wallahu a'lam bishawab.